Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam Cerita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan membacakan cerita Nganteran. Let's listen now. Nganteran. Nu buburuh butuh tenaga keur digawe. Ku kituna nu boga sawah cakaciki nyagikeun dahareun keur bekal nu digawe. Ti janari keneh geus mirun seuneu dina hawu rek nyangu, ngangeun, nyambel, ngagoreng jeung naheur cai. Nyangu mimitina ngagesah beas dina boboko sangkan bersih jeung teu hasem. Biasana ngagesah teh nepi ka bodas nyacas. Terus diteundeun dina aseupan luhureun seeng. Kira-kira 20 menit, beas nu teuas jadi ngahiji, terus dibahekeun ka nu dulang rek dikarih. Ngari make cai panas dina seeng sacukupna nepi ka beas sipeut. Terus beas diasakeun deui dina aseupan bari dituruban. Sangu asak tuluy diakeul dina dulang nepi ka puleun make cukil kai. Sangu bawaeun ka sawah dibobokoan sacukupna tuluy dituruban ku daun cau meunang ngaleumpeuh. Nu biasana diangeun teh saaya-aya nu dipipir imah. Sabangsaning hui atawa boled, waluh atawa lejet, make cipati, kacang panjang, kacang beureum, bayem, paria, terong jeung sayur hasem. Ari nu ditumis mah biasana kangkung. Angeun di wadahan ku misting atawa panci, minarang hayam atawa entok dadahare eng masok di bistik atawa di gule. Keur urang lemur mah nu matak antep jeung tara kaliwat teh sambel. Cenah teu afdol lamun dahar teu make sambel. Loba rupana sambel teh. Timimiti sambal tarasi, sambal oncom anu sakapeung make leunca, sambal picung, sambal surawung, sambal goang jeung sambal godog. Kaparengan di saung aya banara atawa peuteuy selong, roai kacang panjang hiris sok dipencok. Ngan ari leunca masok dikaredok. Nu rek nganteuran geus katingali mapai-mapai galengan. Biasana awewe nu sok nganteuran mah aya si emak, si ibi, si nini, atawa si ece nu nganteuran teh. Sangu jeung deungeunna di wadahan ku boboko diais make karembong atawa samping kebat. Cai teh dina teko dijingjing ku leungeun nu katuhu, leungeun kencang ngajingjing misting atawa rantang wadah angeun. Beres nganteuran ka sawah nu di imah pakpik-pek deui nyadiakeun nganteuran ka imah nu digawe. Wanci asar biasana nu digarawe geus baralik ka imahna. Atuh dar sore teh muru nu nganteuran ka imahna. Sok ngeunah sangu tinu nganteuran mah da sok ditimel ku daun cau atawa daun koneng segi opatkeun atawa dibuleutkeun. Sanguna beas anyar meuni seungit tur puleun haneut keneh. Deungeunna saaya-aya wae teu beda jauh jeung nu di sawah. Sugemana nu boga sawah senang nu kuli macul da teu ucul modal karo tanaga wungkul. Dahar dibere, duit dibahanan. Cek istilah ayeuna mah hubungan mutualisme terjalin dengan baik. Ku hal kitu nu boga sawah teu bisa ngamomorekeun nu kuli macul, nu tanur, nu ngaramet jeung nu dibuat. Da butuh atuh ku tanagana. Kitu deui nu karuli teu bisa ngabaekeun nu boga sawah da butuh ku piduiteunana. Geuning jalma mah sarua pada butuh ku batur da makhluk sosial teh ya. Teu meunang egois mawa karep sorangan. Atuh lapur jeung batur goreng mah moal aya nu mika resep hirup teh. Ceuk kolot mah beupeujeuh sing hade ka kolot, dulur, babaturan jeung tatangga, ameh hirup barokah tur loba rejeki. Itulah cerita Nganteran. Terima kasih sudah menyimak. See you.